Nanaon kabur. Aya nanaon mah ada angger we ka anak lain ku batur ieu. Gede banget ambekna geus kolot oge, lain mah mikir. Suripu mah anak kan neangan, kalembur batur, maneh teh beda nu burung. Heueuh we geuningan. Rek digara rebugan ku batur, pajakeun nu gelo. Gua sudah ngalamun wae, omean tak kacang, urang angen. Kayak deui ulah sok kabur wae, kamari kan hampir we di gebugan keluarga. Sakitu ge anak karunya kene neangan, kolot eueuh. Mama kitu malulu hirup teh. Ari hese diomongna mah sapodo uing mah nguruskeun, geus cara rape, geus mararobok. Tah omean, ari berkidahan mah. Mikir gak bagi nungkos gitu mah gede ambak kadang-kadang kabur pas aja anak kabur mending merkosa kabur kemana-mana. Tadi kita omong cicing we daru masak Arek kalongok mah odah cenah cek batur mani rame di ditu ngaromong leungit cenah. Oh leungit berarti kudu aya si ieu meureun. Wajib ka mana? Ya cenah mah odah leungit bela. Oh cenah cek si ieu leungit cenah eueuh ka mana pae? Ya nyawa aing ge tadi narek ka imana nyawa si ieu mah yaeuh sih. Le Bu Haji bajuna mani alus potongan duyung teh anu handapna kincupnya. Oh jadi menjetul di botolnya belnya. Heeh. Mani alus we sapa Bu Haji bajuna pasti menang ngundangnya. Menang nganjuk di binaon. Bi itu teh bingkar teh nganjuk wae haji nganjuk wae haji Oh, mah nya badu teh hitam kudu nambahan kontan atuh. tuh ka pasar Cakampe. Nya kontan ongko nganjuk ongko. Ari sia geus ngadenge geus. Enggak, tapi sabodo teh soalnya mah oda jesi mah gede ambakna. Karunya bela ayo mangga besuk yuk. Bu kan kadinya nek meuli mecin heula. Nek sampe Eta dagang duit sangu. goceng. Geus kadi teh Bu Haji kerempong mah. Bang duit goceng we pamer-pamer ampun. Kudu dodogong we abang-abang loba duit nah kemeh kege anu maok deui kedeung da. Moal atuh bela geus Geus kadi Tuh teh ya ngomong-ngomong kumaha eta kelanjutanana. teh nyaho ke kumaha angke we nya si ieu na bogohon dekat we jeung si Ahmad mah odahna embungeun. Yang geus kawinkeun lah. Nya kawinna jeung Bu Haji daek teh si Ahmad dikawin ke jeung Bu Ora Haji. nya abong si Ahmad teh mah daekeun ka inga bela. Nya daekeun ke ngeukepan Bu Haji nyaman. Si goblok bisa wae. Geus kadi teh lah makat nek meuli eta heula mecin kadi teh. Engkai Bu Haji teh heula kadi teh. Eta duit goceng ke situ ya pamer. Ini goceng we Bu Haji sakit ge boga abang-abang loba duit eta mah haji ge haji geblek cuman haji ladang jabut na ijo. Aya mah udah cenah eueuh. Wae tutup kan abis si bulu dia. Dengan aku cek kos itu.
Aing kangen. Kulin kasiem, tapi por aya mah odah. Kamari ge aing care kanan. Tadi itu tongnya. Tadi itu tongnya. Mana teh boga duit deh. Kaning mah odah mah lamun aing tadi itu teu babawaan teh sok babari galak deh lah. Saha naon deui nya. Digarapeun deui lah. Tadi itu tongnya. Ya sugana ge di jalan aya lah di duitan. Mendingan ayeuna mah orang ka ditu lah. Mau engke. Mana sih? Tadi mah aya ka dia liwatna. Is. Nah, nempo mah oda tuh tadi aing nempo liwat di dinya. Ku aing ditanya teh cicing wae. Itu udah kemana lewatna? Nempang wae ku aing ditanya teh mak beungeut na pias. Aing tau kemana puna naon. Bobo ieu na arwahna. Sugan arwah gantayangan. Iis kumaha sih? Kenembongan kasia sugan. Ya geus teh manehna ayeuna mah bebeja ka si Iem. Tanya Si aja. Bella nempoan mah odah kitu ke aing neangan ka ditu sugan heueuh aya. Anyang kayak mending-mending Keun bae hayang asa ka ditu we tulungan heula atuh sia teh meuni. Ayo bareng. Nya aing neangan mah odah ka ditu sia ka si Ayo Iem mau kumaha bebejaan. ka si Iemna. Ya cek si Bella nempoan mah odah kitu. Ih bisa mah meuni. Atuh. Heeh. Ya ka mana? Buset, conge budak aing neangan mah odah. Cek sia cenah tadi ka dieu. Sia ka ditu balik deui. Hese banget tititahna teh. Dah nya balik deui nya. Sieun mah kamana teh ngan sesentak sengor wae. Mantak aing teh betah di mana mah kieu. Sesentak sengor wae, kakolot teh, kos kabudak. Kamari aing arek niiskeun pikiran, hayu pan diteteak. Ari geus teu nyaah kakolot mah nya enggeus, ulah sok aya diteteak. Dari eueuh kolot mah nyesel sia teh Iem. Geus capek hirup aing teh geus capek hirup. Si Ahmad ka mana sih nya? Ari aing keur galau we, eueuh. Ari aing keur senang we ngadeuketan. Kemun aya deui ku aing mah ditanya da, boga kaboga kos kitu mah, aya butuhna doang, karak bager, aya butuhna we. Iya, sia di dia diteangan ku si Bella. Arek naon si Bella neangan ah? Nya mah teh cenah nempo indung maneh ya. Di mana? Nya lewat cenah ge pias. Bias. Coba indung sia tikunclung ka sumur eta bebegina. Bisa wae. Tadi ge aya di imah keur aing makat oge ah. Oh nya si Bella ngomong gitu, enak keur neangan da manehna. Udah sok ngagarosip ah. Teu nyaho urang keur pusing Ya, meureun. gosip da pukuna heueuh cenah. Percaya yang seuh eta mah. Yang saya orang kasih Bella. Ayo, Orang Bella, tanyakeun Bella. bener apa henteu. Awas Ayo, yang ayo. ngagosip. Teu tengah gosipnya piraku kitu mah gosip. Bocah nampok ke wajing si Iam teh ka mana nya? Bu Haji. Alah Iam sia panjang umurna Iam. Amin. Bu Haji neangan saha? Ka buga aya ka imah maneh. Arek naon sih? Tak tanyakeun mah oda cenah mah oda leungit Oh Iam. tadi ge aya, wing arek makat ka dieu ge aya ah. Si Bella Bu Haji geus manggihan, mah oda. Ya Allah di mana cenah? Di jalan cenah lewat doang tapi teu Mana nu bener mana nu salah Ansieun kecelakaan Iam. Kecelakaan dia mana cenah Bu sih, ah? Haji ngomongna. Nya candahar meureun da teu boga duit. Ditanya ke teu Siapa tuh ledar ka kolot teh udah ge. Lilir da ieu bener apa henteu sih? Ah, Urang masih. Aya tuh teangan Iam buru Iam. Eta teh ngawen si naon? Oh da jurig meureun nah bisa wae Oh teh nyaho maaf. bisi. Ayo urang neangan atuh ah. Ayo Iam Si Bella ah bener henteu na ah, awas sama ngabobodo. Oh shit teh. Di mana sih? Tuh cek aing ge naon mah odah aya di dinya. Kumaha bola lamun mayan maneh. Itu coba geus naik. Si Iis mana sih lila banget. Ah. Mak. Mak. Mak.
nenangkeun pikiran aing di imah dicarikan we ku si Nya Iem. nyenangkeun mah ulah di dieu mah ka mall ka hotel. Yo, ini kudu gablek duit ke hotel ka mall mah teh hidang. Siap tuh di kamar neangan wae, ma eueuh sugan teh eueuh pae. Enggeus kapanggi aing mantau deui. Nyusahkeun pisan. Anggar we nyusahkeun anak, nyusahkeun tetangga. Itu sieuk naon si gade nu nuturkeun aing. Nya bisi ke mah pae di dieu bunuh diri ho, ke sarunek neangan. Main Nah, jadi bangke. hutang lo bakene geus saya modal. Kehe lamun lunasan heula hutang aing mah. Jaba ayeuna si Iem hayang kawin nungkulan kene si Iem kawin. Pokona oge meni asal mah aya masalah jeung si Iem ge kababawa sa RTT. Si Iis neangan. Ku dadadae kan neangan aing. Angga we ka tetangga mah judes keneh wae. Hese boga tetangga kos ieu mah. Tidak maka ditu pandudukna ah. Musingkeun. Balik ayo, sing kasambat. Nu aing keur niiskeun pikiran Nyaliiskeun pikiran mah asupkeun huluna ka kulkas. hidang si Iem. Ayo balik. Sing kasambat ayo balik ayo. Ayo. Embu Urang teh kamari kesel wae sama odah teh. Neangan, teka panggi-panggi. Ya masalah mana mah diomelan ini. Yo, ada omelan kurang digerendengan. Ya kesel tuh udah, Bu Haji. Ya kayona karunya si ayeuna ka mana meureun. Yo, tuh yang paling aya di imah atau ka sawah. Coba Yam jampekeun sugan bisa diterawang teh Yam. Maju mau jampe Oh, Bu Haji mah nanon dukun wae hirup teh. Ah, teangan yo, ya urang teh kesel nya kamari kalembur batur coba main naik di gerebugan. Komu sampai kejadian di gebugan kumaha mun teu ditangan ku anak. Eta kunaon si Yam? Nya pajakeun nu gelo, mama gembolan. Ya Allah. Ya eta da saking ku tengenaheun ku maneh meureun. Yo, ka Karawang kota coba oge. Hari geus sekolah mah beda wae ye. Oh, sok delitan. Udah. Nya eta mah dasarna we pijengkeun we anak. Geus ayo orang teangan. Ayo. Sayu ah. Mesti jauh manten Yam. Di mana sih Is bener ente sih? Penyayu Ya teangan. coba we Yam. Oh, itu. Itu ya. Oh, itu mau ada beri gebugan si Bella kan nih. Hai, pulang. Si Bella. Ayo balik, Mak. embung Geus poek. Si diomelan Mak. ieu. Mak, kenal si Bella mah kenal ni dia. Mana dari oposisi. Kenal si Mak ada dia. Cuma tanya di imah. Masih naik kadi naik maihan maneh. Wah, bener teman tuh. Mau langsung bunuh diri, udah diri mah modal naik ke tower. mari nenangkeun pikiran ya. Kalau nangkon pikiran jero gentong ulah di dia. Ya, iya, mah udah. Kuat jero gentong Yam. Nyamot Angga ku we Haji. aya masalah maduan. Aing ge nya Iisnya beunang ka pusing. Mama aya wae ah ngarapun we anak ah. Si Ma balik Ah, aja. Balik ah. Sia nuhun ka aing nah. Boga indung teh tah. Oke. Balik. Ma balik ayo. Ngarapun we anak. Ini teh. Kamari kabur ka kota. Ayeuna arek naik ka dieu, arek bunuh diri mah ditawar. Ma balik tong jadi pikiran. Kunaon sih? Nu para rusing emak Bu Haji Ulah pusing-pusing geus kolot ke jadi penyakit. Pan aya boga niat cenah ge. Tigana mah kasambat ongko meureun. Ya, Ya, kapruk-kaprukan wae. kaprukan wae ka mana-mana. Kamari ka kota apruk-apukan ka kebon Bu Haji. Ya, geus baralik. Urus-uruskan mah udah geus baralik. Is. Ya iya Bu enggak Haji. carekanan wae. Wah, Ya, urus buru baralik ya. itu. Tadi parias Ieu gitu kana sia. kapangis ya yang. Nya pares nama teh dahar sapoe teh geblek duit. Geus buru kali itu Kita baralik. pondok umur hanjakan Heeh, sia. kumaha we urusan pae mah urusan Gusti Allah. Terus Tanya itu dia baralik. sing Heeh. anu nyeri naon. Heeh, jadi naon sih ah urus baralik ah. Ampun paralun boga anak dasar. Rumah wae ah. Hei balik. Meresahkan warga wae. Asal naon kabur. Heh, balik. Ya, Mak. Ya, mata isu bangka. Kuduna mah ulah kabur, kabur. Kalabatan budak barorok. Kabur wae. Ayo ah. Balik, ulah sok geulis, balik. Iya yang mau udah kamarana sih. Arareueuh urang ka imahna arareueuh. Mentok cek uing ge naon marah kudu Ah, tah omongan ya. anak. Ainan. Urang rek ulin. Geus tong ulin deui butuhna doang. Ulin ge ah. Kunaon sih? Ari aing keur bete we teu ka imah. Kapan tadi urang ka imah neangan eueuh. Terlambat. Pokoknya terlambat. Ada emak kunaon eta emak?
Kena masalah, kabur malulu. Kabur malulu alabatan berapa detik. Ya dia itulah nya. Ha, urang keur kararus ke mana kaomelan deh ge. Urang geus meni balik ke itu balik. Oh. Balik ulah ka imah deui. Oh, Selama iya. 5 poe ulah ka kulit ka imah. Siap. Mak, tungguan atuh mak ih. Geus ah, urang balik ulah kabur deui. Ayo ah. Geus sore. Asal ngambek kabur. Mending udah Kurang dia. Kabeledian sih yam. Ya, cai. Ada segala wae ini bunuh diri tuh dah. Kan warek bunuh diri Bella. Naik kadinya yang pas. Bunuh diri. Ampun paralun boga anak dasar. Sama wae ah. Mak dia meresahkan warga wae. Meresahkan warga. Balik. Alun Kedeng. Si Iem capat tuh. Kedeng. Kali Oke. sepakat. Hai balik. Mak dia meresahkan warga wae. Hai buru balik. Buru balik. Balik.